Tuh. Aduh, tempat panongkrongan si Ipang. Oh, biasa sok didinya ka mana jelema teh euy. Nukurkeun ieu sih urang teh ah. Kebelah dia sih banyak. Di dia ya sugan we di dia ah tungguan ah di dia. Kagak sok aya biasa nama ngaliwat di dia ya. Aduh, ya kemana ya? Ya sok aya si emak. Enak apa ieu masih mati euy, bawa batur ngawangkong ah rambe tungguan we lah. Penasaran ya. Asa katipu deui ya aing ya. 2 jam tahun kemudian. Lila ya geus 2 jam aing nungguan ka mana? Ka dieu moal euy. Kebelah ditu eueuh. Aduh, aing bingung, aing mah segala enak gitu lah, cuma teu boga duit. Hayang ngopi jeung hayang udut. Tapi aing liar teh paur euy. Aduh, pasti di tangan si Dodo aing mah lah. Aduh, mereka. Coba pengeteangan kebelah ditu. Sugan aya di ditu ah lalaunan ah lempangna ah. Setan sok nyumput lingkungan naon. Aduh, pasti kayaknya mana ini mah pasti mainan udah kurang nih. Kan eta ngulangkeun senjata sakti. Biasana mah kebelah dia ye sok nyumput di dia ye. Sugane kaparagokeun mah kaparago. Moal dibere-bere. Dek kumaha di. Aya moal euy. Biasa masuk di dia ye, si eta masuk nyumput. Aduh, eueuh euy. Ka mana nya? Aduh, kumaha nih po di si Dodo euy, ide deui ye. Di dia ye. Kala. Aya ide ye. Coba. Pengen. Oh. Aya sigana we belah dia mah ye. Aya bangunna teh. Kan guna nyumput tuh di ditu tuh biasana mah. Asal dapat uang dan itu jodoh dan bisa ngopi dan ngorek ke pernah ngajual emas dan ongkos aing kasih dadangin yang heula. Wah. Kenapa? Dah, dengan tadi dia. Yes. Kabeneran aya euy. Kabeneran. Ya kumaha ya urusanana? Urusan naon dong? Pan kamarit sini barang sakti. Oh, barang sakti emang. Pan pop angin jeung maonah, cek maonah teh kieu cenah. Eta sih masih ganu emak eta jang. Aduh, aing panggil jeung maonah mah ieu teh heueun maonah. Urang dicolong. Urang teu boga duit jeung era kumane mayar utang. Tah ieu ge usaha urang teh ieu. Narek ngajual emas. Anu inung urang dicokot, kurang dijual, dan tidak jual cenah era keur mayar hutang ka maneh doh. Oh, gitu. Hampura we, kurang bisa dipulangkeun mah pulang gede kurang digantian duit. Rek ulah nipu deui, lamun butuh ngomongnya. Atuh doh ada kitu mah. Udah kapaksa urang teh doh. Tah ayeuna rek kumaha ayeuna? Ieu doh. Urang teh coba nyimpulan duit keur ongkos. Sabaraha duit? 100 heula. 100 mah eueuh mun teh salah mah. Teh geura aya duit teh sabaraha 30 tuh, aya ge 30.000. Jang ongkos mah mahi meureun. Ulah kan bayar 30.000 ge heeh nya. Kitu lah. Katulanya. Kitu lah nya. Urang langsung ka imah langsung. Oke. Ditungguan nya ulah teh nya. Dapat lagi lumayan buat 1 bungkus rokok dan segelas kopi 30.000 juga lumayan. Ini bisa pakai nipu lagi. Kela. Kamari ngajual barang sakti. Nyatana nanti mencintai kotok. Aduh, ajeuna ngieum deui. Pajarkeun teh cenah jang ngajual emas. Lumayan. Dadah ketipu terus. Ngajual emas. Pan inung lagi geus maot. Emas di mana dikasih eta mah nya? Boha arek kitu deui. Aing mah bangunna ieu mah arek nipu deui ieu mah ka aing. Aduh, ieu mah ya pusing jadina teh.